capek da nyucikeun anu najis teh lamun wajib disucikeun mana atuh alangkah sae na lamun teh mah aya anu kanajisan sok sanajan moal dicacanak salat alangkah sae na disucikeun ke dipayun tata cara nyucikeunana nya. Nu kadua nu kalebet najis mugoladoh teh wal khinjiri jeung bagong cenah terang bagong li annahu akbalu halan minal kalbi menurut hukum syara kaayaan bagong langkung awon tibatan gogog cenah janten ditilik tina segi penilaian hukum syara awon keneh bagong daripada naon daripada gogog cek hukum syara mah idla yahillu iktina'uhu bihalin sabab teu halal cenah hukumna memperoleh eta bagong janten bagong mah naon memperoleh teh atunya mempunyai atunya memiliki bagong mah cenah teu halal benten ejeung gogog berarti berusaha memiliki babi mah memiliki bagong mah kulantaran teu halal ngukut bagong teh maka keadaan bagong cek hukum fikih langkung awon daripada gogog sana walaupun eta si bagong teh aya manfaatna da Allah teh menciptakan makhluk teh aya weh manfaatna teh moal aya anu teu manfaat sok sanajan eta makhluk dicap jelek ku Allah Subhanahu wa taala naon diantara na manfaat bagong nyaeta tiasa dipake narik tiasa dipake tutum pakan tetep weh cenah kaayaan bagong mah langkung awon daripada gogog saur hukum fikih dina ieu mah dina kitab fikih dina sarasapina teu kenging cenah ngukut bagong teh teu halal ari ngukut gogog mah kenging gitu tah kitu cenah ibu-ibu bapak-bapak semua yang ada di sini wa par'i ahadihima naon cenah Bu wa par'i ahadihima wa par'i ahadihima jeung anak salah sawios gogog sareng bagong janten ieu ma al ahor upami gogog gaduh putra gitu tahnya eta gogog teh gaduh putra doma tina doma janten si gogog eta teh kawin beger sareng naon sareng domba janten misalna teh jaluna misalna ieu mah atawa sabalikna nya jaluna gogog bikangna domba beger jadi bagogog ai bagogog teh domba gogog meureunaan eta teh nya matak disebut bagogog teh pek teh si domba teh hamil putrana eta gogog ngalahirkeun we si domba teh nya pek teh eta si domba teh nya gaduh putra saha ramana gogog nah maka eta si putra domba anu bapakna gogog anu mamahna domba putrana gogog eta nya najis eta teh sami cenah najis mugoladoh cenah eta teh sok sanajan eta si domba teh si putrana domba teh bentukna teh bentuk domba